yo dengan ikut sedekah yang ngagungkeun Nabi bakal kapanggih di alam barzah. Di alam barzah cek Imam Hasan Basri keayaan sempit bergerah tapi pikiran jelaman berkorban jang maulid Nabi gerah na alam barzah bakal adem nyumbang muludan 2 juta maka di alam barzah na aya AC swajib nyumbang na 300.000 kipas angin nyumbang 5.000 hihit di alam kubur nakararieu lo bada hihit kipas angin mah mending kipas angin ngagepen rada kenceng angin makanya muludan tahun hareup sok atuh harga-harga AC atuh sia ulah harga hihit mah sieun aing mah emang teu canggel sakieuan mah sok atuh teu AC oge harga kipas angin lah panitia ya ti ibu jeung bapak 500.000 woi kipas angin tinggal pencet tak ya 5.000 oh kipas angin dia nya harus dana itu kuat dan yang mal kebal ya ceramah nama ya daripada ngoprot aing teh sangkeun mending balik bae aing aya nya oke mama kalau aing kipas iman gak tepat lucu coba akhir haridang ceramah pekikiran aing ceramahna ini sebel deh kipas satu cimat itu pepe liar dengan kipas kira kok aing kudu lumpat heula kipas alami mana jawara buru cek jangan lagi kipas tah muludan mulai bangkit di zaman Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Siapa itu Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin? Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin itulah nama asli dari Syekh Malik Mudhaffar. Jadi nama asli Malik Mudhaffar adalah Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Eta nu ngayakeun pertama gebyar muludan. Nyambung ka Damsik. Gebyar muludan diayakeun. Saha eta Damsik pempina panitiana? Salah seorang panglima perang Islam, salah seorang ulama besar bernama Syekh Nuruddin Zanki menjadi panitia perayaan Maulid. Tujuannya sama, hayang bangkit Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas. Nyampe ke Mesir terakhir 7 peting di Mesir ngayakeun muludan. Digabung kabeh sapanitiana panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ku cara naon? Cara unggal peuting maca sholawat, macakeun burdah. Sehingga muncullah ulama ahli burdah, ahli tarikh, ahli sejarah, ahli syair menyampai riwayatna ka urang, nyampai hasil karyana ka Indonesia. Siapa? Syekh Ja'far Al-Barjanji. Pernah bika urang karangananana. Asal dibaca asrul kolosok. Eta tukilan Syekh Ja'far Al-Barjanji, karangan saja para Barjanji dibaca. Baheula mah tiap mushola malam Jumat ti maghrib ka isya teh rame baheula mah. Mushola doang bayar rombeng tina bilik tina awi dicangan kulenteran dan sana listrik baheula mah. Tapi rame ti maghrib ka isya budak lalaki jeung bapak-bapak hafidun ilahu karamatan li Muhammadin aba angul amjad sauna li ismihi tarakus sifangapalam yusibahum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Baheula dibaca tabar janji malam Jumaah. Saratul saralurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah. Sallu alaih. Duduk. Sallu alaih. Berarti tilok maca di dieu mah kadeuleu. Sallu alaih. Bu, semangatnya, sholawatnya ulangnya aku suara.
jadikan saksi di poe kiamat di poe Nabi kita habis suara karena baca sholawat mengagungkan Nabi. Amin. Amin. Saratul saradurun nubuwati fi asariri burarihimul bahiyah wa badra badruhu bi jabid jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah Addirillahumma qabrahul karim bi'arqin shadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih haneteun baheula mah mushola doang bade rombeng oge ku sholawat ku barjanji dar mahalul qiyam kadenge sorana ka mana-mana bah lagi aya speaker toana leutik geus gepeng ditangkal jambu digantung pan setrumna eueuh tina aki nu dicas aki gede mikna ge eueuh nu kieu baheula mah buleud salon speaker salon buleud dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet baheula mikna tapi kan upload na kain teh baseuh berbagai macam dejigong tertampung tapi haneteun malam Jumaah mushola reot sederhana oge ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika haneteun baheula mah di lemur imah rareot doang bade rombeng tina bilik tapi malam Jumaah aya be nu sholawat di imah malam Jumaah teh imah gladi tu kadenge bari dicangan ku lentera dacan listrik Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim imah gladi tu Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah gladi tu malam Jumaah la illallah la illallah haneteun kudu zikir malam Jumaah ti maghrib nepi ka isya ayeuna masjid mushola pamewah-mewah pakeren-keren imah pamewah-mewah pakeren-keren malam Jumaah geus teu kadenge suara Yasin benar nu kadenge salat jurig bayeuna malam Jumaah ti maghrib ka isuk imah belah ditu blang 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 plak tung ting tung tung rawang tatanggaing imah belah ditu RCTI nu disada cing 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 malam Jumaah aki nama di kamar maksakeun dikir la ilaha illallah la ilaha illallah incuna nyetel TV musik cek aki na di kamar as aku genah dikir agina gaul imah belah ditu lain deui Indosiar nu disadar sapoe aing ngapalkeun eta atuh nu datang ka imah lain malaikat rahmat lain ini pelet si grandong dararakan tuntuna tengah peuting sa imah-imah kasurupan kabeh lebok sia cing atuh areling beres muludan teh jadi berkah di imah coba baca Yasin Waqiah tabarok baca sholawat baca pansaul al Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas radhiyallahu anhu punten la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa sholati ala nabiyil muhtar cekal Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas daya dinu manfaat pikeun umat Islam di akhir zaman kecuali dua perkara naon hiji beurang peuting loba maca istighfar nu kadua beurang peuting loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad tak berkahnya didikan indung bapak baheula ngadidik anakna jadi saroleh naon sababna indung baheula malah mun ngais anak ngawapan anak biwir sumut teureun tina zikir aing ngobrol jeung orok Allah
ya Rasulullah sing soleh aceng baheula indung hebat budak kerak dimandian orok dibedakan kayu putih disedo disifat pangku ku indungna sing soleh bager ya Allah ya Rasulullah ngobrol jeung orok ya Allah ya Rasulullah hebat eta ucapan indung urang gitu teh enak orok geus jauh enak tiktokan budak dimandian kayu putihan disedo disifat tapi kebebek belur banget budak pangku ku indungna molotot indungna anak ieu make nanya anak saha ku anak sia eta orok hulang jadi aku ku indung anak ieu ku katep teuing make cacadelan ngomong teh tikatet tilaja imet tikoto kabeh kaya mikir atuh sekali-kali insya Allah asup kana teh kalimat thayyibah kana hate budak ti orok keneh didikan bagus eta hadirin hadirat rahimakumullah hadanya Allah wa iyyakum baheula mamusala bari reot ge rame kudu marhaba di imah loba nu ibadah cik atuh hasil muludan pake ayeuna teu bisa unggal peuting atuh saminggu sakali malam Jumaah dan teu nepi ka isuk ieu ti magrib nepi ka isya supaya dijaga diraksa urang ku Allah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal beres muludan gebyar bangkitlah umat Islam coba bingung singa-singa padang pasir bingung yang ribuan Islam pasukan bangkit kudu aya pemimpin saha nu pantas jadi panglima musyawarahlah panglima Islam pada waktu itu maka terpilih salah seorang panglima keturunan darah Kurdi yaitu Salahuddin Al-Ayyubi di bawah komando Salahuddin berangkat ke Palestina dikepung Inggris sampai kabur Inggris mampu diusir oleh Salahuddin dan Islam bisa merebut kembali Baitul Muqaddas makanya Inggris nepi ka ayeuna dendam ka Salahuddin ketika pecah perang dunia pertama Inggris datang ke Mesir nu didatangan ku tentara Inggris lain istana kerajaan lain tapi pemakaman wae di Kairo digali kabeh makam diruksak maksudnya naon neangan makom Salahuddin Al-Ayyubi kira we kan tentara Inggris di Kairo di Mesir Salahuddin bangkit lagi lanjutkan perang dendam makanya cek Abu Yahamka Allah mayarham mendaratnya Pandohot di Aceh Panderpas di Batavia mendaratnya Inggris di Sulawesi di Sumatera itu bukan hanya menjajah tapi mereka ingin melanjutkan perang salib manehanan di perang salib kedua jadi Salahuddin itu panglima gagah turunan darah Kurdi di dunia nu terkenal turunan darah Kurdi ayat 3 nu terkenal di dunia darah Kurdi hiji Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Imam Ghazali darah Kurdi yang kedua darah Kurdi terkenal Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar nu katilu darah Kurdi yang terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi dari ketiga ini cuma satu nu dibenci ku Inggris nepi ka ayeuna nyaeta Salahuddin Al-Ayyubi eta teh hasil tina muludan Islam mampu merebut Baitul Muqaddas hiji sebab jeung keterangan tina peringatan naon deui asep hikmahna tina muludan urang kenali deui nabi sabab aya paribasa budak ngora tak kenal markata sayang tak sayang markata cinta kumarek cinta urang ka nabi lamun teu wauh makana wauhan deui supaya tambah cinta saha asep Nabi Muhammad teh hiji-hijina manusia paling sempur setuju mana asep tanda kesempurnaan Nabi hiji tanda kesempurnaan Nabi can dilahirkeun ka dunia ngaran geus terkenal ya hebat Rasulullah beda jeung urang urang mah terkenal sanggeus lahir bu anak ibu lalaki awewe cikal awewe sangarana si Nopi gering Nopi kan November lahirna nu kadua masih Desi da bulan Desember lahirna nu katilu masih Oktaviani da Oktober lahirna nu kaopat masih Febrianti da Februari nu kalima Maret da bulan Maret berarti Maret bulan Maret lagi urang mah terkenal sanggeus lahir tapi Nabi can lahir geus terkenal punten
Sate acan Allah nyiptakan makhluk yang lain. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur, cahaya. Santos Allah nyiptakan cahaya, Allah ngadauh kaita cahaya, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad sallallahu. Hei cahaya, kaulah nyiptakan anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nur dicipta ku Allah nur Muhammad, barulah Allah menciptakan arash, lauhil mahfud, qalam, dicipta tina nur Nabi Muhammad. Bahkan ketika nyiptakan qalam, Allah ngadauh ka qalam, ya qalam uktub, qalam tulis panjang. Nulis naon abdi Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Geus tercipta. Ya sempurna Rasulullah. Can digelar ka dunia tapi ngaran geus terkenal. Bahkan Nabi Adam diterima tobat ku Allah gara-gara Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Ya asbabun nuzul tina ayat yang diturunkan ku Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ayat perdebatan Nabi Adam dengan Allah. Ketika Nabi Adam dilungsurkan ku Allah ke dunia gara-gara kekhilafan Nabi Adam sampai dipisah dengan Siti Hawa. Hawa diturunkan di Jeddah, Nabi Adam diturunkan di But. Naon ibut? India ayeuna. Nabi Adam sujud na luhur batu ngampar luas bari cirik bari lihan tobat ka Allah hayang dihampura dosa aku Allah. Teureun bari sujud bari cirik Nabi Adam maca doa istighfarna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca. Salila sabaraha tahun Nabi Adam sujud tobat bari cirik 100 tahun sujudna. Urang boro-boro sujud 100 tahun dibawa ku imam semenit ge pegel hulu. Kadang-kadang urang mah diburi cengkak ti heula hulu. Leuleuh ka hareup imam sujud keneh nyusul deui sujud deui. Pada tangga bingungkeun malaikat aya kitu. Cek malaikat aing kumaha nilai aya. Jelema sujud di tengah rakaat 3 kali sahwi ge lain ieu. Untung malaikat tilok heureuy. Mun heureuy ta malaikat geus dirojok jubur jelema kitu. Aisyah naonan ieu salat. Ring DKM nu salah eta DKM mushola masjid. Beli sajadah nama keper. Sajadahna mah mental, di sujudan ada menit tungtang. Coba sekali-kali beli sajadah nama ke aibon. Begitu sujud rapat hulu tuh hudang deui. Makanya ya jangan ukuran orang, maaf, lamun orang mengukur kemuliaan di hadapan Allah ku salat orang, maaf, tahu diri orang. Kualitas salat orang can aya naonna. Boro-boro nyampe khusyuk tuh maninah dia teu bisa. Makanya orang butuh ku syafaah Nabi eta. Mikirna kadinya butuh ku cintana Nabi. Dan ngukur karena sholat ibadah urang mah jauhan kene jauh jeung kualitas sholatna Nabi. Urang boro khusyuk tuh maneh teu bisa, bener. Komo ibu-ibu sholat isya na ibu-ibu lain karena adzan isya, lain karena iklan. Jujur saya ngaku sih. Neuleuh sinetron Samudra Cinta juga. Deur adzan isya cek anakna. Nah, adzan isya lillah isya mah tenang. Waktuna lama. Nya ieu sinetron keur rame na ieu. Ari iklan, tuh ari iklan. Deur we iklan geura-geura ka kamar salat. Anakna ngomandoan di tengah imah. Ma iklanna loba. Indungna tenang di bejaan loba. Tenang salat. Allah. Menang 3 rakaat anakna ngaguak deui hareupeun TV. Ma mulai Allahu akbar sallallahu alaihi Allah at-tahiyyat. Enggak katindihan dina koresi. Remot direbut naleungeun anakna, ditakokeun kana hulu anakna. Da ku anakna dipindahkeun ka si Upin Ipin. Beri ngadap dipindah-pindah we. Anca aing rame. Salat hancur wiridan lapur hulu budak genjur. Ayo begitu aya. Ngaku ayo nama. Kayak dua kriuk neangan tatanggana CS na berarti eta. Maaf bu, pak, lain ibu-ibu aja bapak-bapak kisah. Baro-baro khusyuk tuh maneh teu bisa. Salat berjamaah takbir kos nu ka peureum-peureum hayang kadeuleuk khusyuk. Allah.
hayang khusyuk eta salat teh muter Aisyah cek malaikat ek salat apakah surupan sih akbar Bray mata bentak lain karena tempat sujud bapak-bapak lain ngeluan samping batu nu dihareup mal sabeuy oh tamer oh 5 juta tamer atlas we Allah tapi dah bejana mahal atlas di ayeuna wadimor sami Allah cek malaikat balanyana di mana goblok Aisyah sholat jadi bacaan merek samping panon kaganggu liang irung kaganggu bener tuh makanya maaf imah nu deket musola deket masjid wayah sholat wayah na ulah goreng-goreng lauk asin haseup mebes ka masjid bisi nu sholat di masjid keur lapar seng goreng lamuru menyengat nu sholat lohor keur lapar cocok ngajemput balik sholat balang ya Allah sholat mikirkan liwat sih celi kaganggu preman karak insaf sholat can istiqomah celi ada musik dangdut tetangga masjid malaikat dibor ku aing siang kepuguh celik kaganggu irung kaganggu komoli yang jubur maaf pasti nu hadir aya nu ngalaman keur salat berjamaah nahan hitut ayo sih ayo mending gerebeg awak nahan hitut dibatalkeunnya sarokat dibatalkeun geus nya teh kana gerbang ari imamna aki-aki lambat tungtunan wayang itu ambek-ambekan diburi goblok imam lambat teh aing teu kuat atuh imam teh nyaho siar kitu imam mah tenang bae dihareup tenang itu diburi teu da pruk-ruku nyengsol juburna geus ngabeledak bertahan eta hebat nahan hitut jelema sujud nongeng bisa nilap jubur ketika bisa diuk bertahan nahan hitut dar diharap imam assalam juger nembak astagfirullah konon jadi ngarobah Aisyah tadi awali ku takbir diakhiri ku salam lagi diakhiri ku hitut atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luncak karena bedug jeger tembak boro-boro nyampe husuk tumanina gitu bisa paling kang haji bu haji merenang anu geus sajian geus umrohan ngarasakeun nikmatna salat teh di Mekah Madinah eta jujur sok sanajan ongkosna puluhan juta ngadadak poho kana ongkos ketika urang ningali Masjidil Haram ya Allah kula memeh corona karak balik kamari teh Februari umroh jeung jamaah saminggu balik umroh corona datang temen kula di situ kene di karantina pasti nanti untung balik kula panggilan atah memeh corona datang ya Allah mawa jamaah nu kakara ke Mekah dijireun aki-aki hareupeun Masjidil Haram cek kula ya jelema teh wiridan apa meweh kunaon bah yo bagus aing ge sarua loba iya naon Masjid Haram mana ieu hareupeun disangka hotel ya haram Ka'bahna di mana di jero kan urang rek ka jero ayeuna geus adan manteh sahibul asok gerakeun ame kabagian di jero urang salat bisa neuleuh Ka'bah heula di ditu asup ka Masjidil Haram rai Ka'bah pingsan ripuh aing kudu ngagagan dong aki-aki sayang ganteng njep rek diupahan bae dar adan maghrib
Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau ada ya aki-aki langsung nangis nak. Taneng lewas ya. Ya aki-aki kunaon itu mewek kunaon bah? RCTI. Benar mana ada yang adan di mana? Biasa di maghrib nang RCTI adan doang gitu. Yang mungkin kesel, iya mah asli Mekah. RCTI dia menang ngerekam di dia. Untung yang tengah jawab oke kita. Dari komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mulai jamaah narangtung suara imam geus mulai kadenge dihareupeun ka Abah. Stau wa dalilu sufufakum, luruskan saf, luruskan. Allahu akbar. Bilal melu ngagoak. Allahu akbar. Nikmat. Ada poho karena ongkos puluhan juta. Batin kaubaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Nikmat imam maca Yasin surah panjang eueuh nu kaget makmum malah betah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Allahu akbar, Allahu akbar. Nikmat keseutik nu careurik eta salat. Aya naon di dinya? Aya seni. Seni qiraat. Makanya agama butuh dengan seni. Aya seni qiraat. Bilal indah suaranya, Nabi Daud indah suaranya. Sampai Rasul memuji Bilal karena ada seni qiraat. Itu agama tanpa seni sepi. Sok adan jawara karak eling can dilapis can naon geus adan subuh salat heuras. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh-subuh jelema hararudang ilit ka masjid marawa golok. Dia ngadadak ka jelema edan wae. Gara-gara adan teu make seni. Hayya 'ala sholat. Masya Allah rusuh di masjid itu. Kata kudu aya seni. Allahu akbar, Allahu akbar. Masjid Agung Serang geuneuh. Aya di nu kieu.
Allahu akbar, Allahu akbar. Pemarayaan enggak ngaliwat. Ini nukil. Allahu akbar, Allahu akbar. Cilegon. Mana? Ada nukil. Allahu akbar, Allahu akbar. Pemantang buah. Pamajikan nama lototan berarti nusok adan subuh itu salakina ya. Yang sekolah terus. Atuh, ai subuh teh nu kadenge teh aki-aki bae. Ieu ka mana budak ngora nah. Hae teh ceng hudang euy. Lain ulah ku aki-aki lain karunya huntung geus beak eta teh metik eta teh. Tanpa gigi. Kana makhraj ruksa, kana qiraat leungit. Adan maksakeun aduh. Nu molor mungkin mebes wae. makana anu ngarora siapkeun ti ayeuna insyaallah karunya ai kasepuhan pan geus leuleus capek kurang tenaga kumaha pangaruh huntung geus beak tinggal gugusi kana makhraj halawatir bisa rusak inna joladi manuk suki di babada manuk lurah gembol bagian anak muda tampil kula mah teh hariwang lurah eureun loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina Jokowi eureun loba gantina artis mah komo jutaan penerusna tamne kula hariwang kiai imam muadzin khatib susah nyiaran penggantina buktina percetakan calon ulama calon kiai nu ngaranna pasantren geus mulai kurang peminat-peminatna ieu bener teh ayo regenerasi siapkeun lamun di aya dangdutan artis teu datang eueuh bisa ngagantian itu orang boga kiai hiji-hiji di kampung maaf rek sholat maghrib ripuh bapak-bapak jadi itu sholatnya atuh jadilah can mulai kiai can datang untung RT datang RT kapan ngimaman kaharu sebentar ngimaman malah pengumuman bapak-bapak pantes orang nunggu lila ya kiai tilok datang biaya berita kiai gering mencret berat oh sama kiai gering kapaksa maghrib sementara diliburkan efek goblok itu maghrib libur atau jamaah berontak tapi bisa teh maghrib teruskan imam nasaha RT maju RT muriang begitu udah jadi ting asup angin ya ini aja intilah tadi